lobana kalah nambahan. Aya oge wanoja anu resepen kalalaki upinu ewat ngungkul pajarkeun teh benyu aya rasaan kagerege teu polos kawas Tuhan ewakeun boga ngaran anu paten hamo bisa diganti ku basa sejen nyatana bisul asmara pangapangna di budak orang aya oge wanoja anu resepen kalaki tupinu ewat ngungkul pajarkeun teh benyu aya rasaan kagerege teu polos kawas eueuhan. Dahanya ewakeun beger ka kentem hayang nyium ditahan teu meunang layan diubaran mangpirang-pirang taeka batan cager lobana kalah nambahan aya oge wanoja anu resepen kalaki tupinu ewat ngungkul pajarkeun teh benyu aya rasaan kagerege teu polos kawas Tuhan ewakeun boga ngaran anu paten hamo bisa diganti ku basa sejen nyatana bisul asmara pangapangna di budak orang ewakeun boga ngaran anu paten hamo bisa diganti ku basa sejen nyatana